Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi ti Marotah Channel. Abdi bade ngawawancara di dieu teh saurna teh engke di Pamidangan Rancakalong. Namun di HPDKI Rancakalong bakalan ngayakeun kontes ternak domba atanapi kambing. Nah, abdi di dieu nuju aya sareng sesepuh ti ieu nya, sesepuh di dieu ti Rancakalong. Panginten urang taroskeun laras teu sareng kaping sabaraha-sabarahna sareng kategori naon wae. Domba atanapi kambing teh nya panginten. Oke, sareng Mang Kopral begitu. Mang Kopral, alhamdulillah kumaha damang bade tumar. Saya ya Kang Ahyar, Mohon alhamdulillah ya. ngajawab pertarasan dari Kang Ahyar. Leres teh nya eta teh bade aya kontes ternak. Oh, alhamdulillah. Yang kategori nanti nyaeta domba raja kasep, salon pejantan, raja petet, beras ratu bibit, beras raja daging. Jam wisna ya raja daging. Kita yang biasa ini raja daging menuju jenana daging. Lintung lah itu mah. Lintung agung berenya pengantin ka engke penginten keputusan aya di tim juri pengintennya. Dia anu jelas mah pelaksanaan nanti kaping 20 Desember bilangnya. Eta teh mohon pamidaya perobihan. terus eta teh diikuti ku Kabupaten Sumedang sadaya. Siapa sih rame pisan di lapangan Pamidangan Ranca Buana panginten dieu nya Rancakalong alhamdulillah. Anu Pak Ketua teh jeung teh pas ari kan Pak Ketua teh di dieu teh aya Kang Dede. Kang Dede nya alhamdulillah salam Aya Kang Hadi. Mohon saya Pak Jajang Apoy. alhamdulillah. Mohon banget ya sakugi wae anu beradu domba-domba terutama minuman. Mohon tah. Masuk kategori non ya. Nah, wae tidak bisa dihubungi ka anu panitia. Mohon sakaterang Mang Kopra syarat-syaratna ya upami ieu pendaftaranna sapertos kumaha Mang? Pendaftaran gratis. Oh alhamdulillah tuh gratis alhamdulillah. Gratis. Gratis tanpa dipungut biaya pangintennya. Dipungut biaya. Tapi aya hadiah oge anu surprise panginten Hadiah, aya. insyaallah. Woi, sageng pisannya. Ada hadiahna insyaallah. Ara dageung pangintennya. Ararageung. Alhamdulillah. Saya oke persyaratan dari Kang pentingnya. Mohon, saya mohon. fotokopi KTA. Fotokopi Paten KTA. Sumedang. Mohon. KTA teh naon? Abi kira nguninga. Kartu tanda anggota. Oh anggota HPDKI ya HPDKI panginten. Kabupaten Sumedang. Mohon. Terus foto domba, foto samping, foto depan, foto belakang. Wajib eta mah nya wajib. Mohon wajib dilampirkeun pakinten ke sakantenan sareng pendaftaran. Gitu. Ya, seperti itu Kang. Alhamdulillah alhamdulillah. Persyaratan kanggo pelaksanaan kayak Siap. kami ke para petani peternak Mohon tah apami bade anu berminat tinggal di Japri wae panginten anu kontak tertera soalnya slogana atau napi stikerna tos di sharekeun panginten. Mohon kantun di Japri wae. Kang oke bantos di share pengintennya kalau Mohon, Maka. ya. Jadi penginten di gitu jadi bantos di channelna sebar gitu. Tah alhamdulillah panginten. Sok saingala teh ayeuna panginten konfirmasi kumaha-kumahana supados urang ke di dieu ngarariung sadayana. Terus Di dieu teh berarti kontes ternak teh nembe direncanakeun di ayeuna panginten ayeuna deui panginten. mohon Seta acana teh acan dilaksanakeun. Teh acan dulu. Berarti perdana ayeuna panginten alhamdulillah. Siap-siap mudah-mudahan pas hari hana orang dalam keadaan lancarnya, sehat, sedayana alhamdulillah. kanggo formulir pendaftaran oke tiasa menghubungi Kang Arif Apares di Nugraha pengintennya. Mohon. Aya kontakna da aya kontakna tina di Japri wae. Kasadayana pokoknya di Japri saingala ti ayeuna pokona Japri konfirmasi apa syarat-syaratna kumaha-kumahana bilih engke aya ieu deui apa no perubihan. Mudah-mudahan waktu sarengna untuk panitia daya perubihan deui. Siap. Mohon atuh hatur nuhun Mang Kopralnya di dia atau ngabewarakeun ka para apa namina teh di HPDKI. Mohon anu bade ngiringan panginten Kami nama nuternak ternak. tah kitu kadar ieu pokona mah Mang Kopralnya. Itu tadi mangga lebetan gitulah urang meriahkeun acara ieu. Siap. Oke, siap. Di kantun wae hatur nuhun pokoknya terus informasi di kontakna aya nu tertera di pamflet tersebutnya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap. Mang Kopral hatur nuhun. Sami-sami. Siap. Thank you.
Oke, Neng, Abah itu marosnya. Aya Neng teh di teh baju naon, ieu sarasa teh. Aya tenda segala. Jelas tuang. Oh, tiap wengi keneh nginep di dieu. Henteu. Oh, henteu. Oh, Neng di PDP domba mana ieu? Padepokan Bubun Rancakalong. Wah, alhamdulillah tuan rumah berarti rasa kalong banyak. Tapi kenging teu ayeuna ya, teu acan begitu. Teu acan. Insyaallah. Mudah-mudahan kengingnya alhamdulillah. Terus teh Neng punten namina saha? Abi Repa. Abi Repi. Oh, Repi Kemar teh Kemar. Waduh, tapi resepna kanu ngadu domba. Istri-istrinya. Wih, jagoan. Hebat dah. Suka merenya hobi pengennya resep alhamdulillah. Di Kapungkur keneh tinuju alit. Tujuh alit aya Abah ngingo domba sami. Abah Sami. bapak oge pengennya bapak di neureuh kaputrana pengennya di Rancakalong alhamdulillah gadu domba Neng. Gaduh, cocokwan banyak. Namanya teh namanya Repa. Oh, Repa. Iya Repa-repinya. Alhamdulillah. Sugan teh aya tenda di dieu teh. Ye, sugan teh monok teh wengi. Pasten teh nya mah dipasang mungkul yang kang istirahat pangetenya tadi. Oh, alhamdulillah. Tadi tos ditandingkeun domana nya. Atos. Tah, mohon abah itu maros. Kan kaping 2 hiji Desember teh bade aya lomba. Lomba teh seueur kategori nya, seueur kategori. Alhamdulillah di dia di Rancakalong teh pertama dilaksanakan di dia teh nembean ngalaksanakeun di Rancakalong teh bade ngiringan moal. Bade insya mohon pasti kedah ngiringan soalnya rame di dia teh pasti nyasuuran lah gitu soal Sumedang ngariringan gitu. Siapa tuh mudah-mudahan kengingnya ieu juarananya. Amin. Tadi joget tuh. Joget, Pak. Joget alhamdulillah. Mohon atunya haturnuhun nya. Engke ditonton bios diuploadnya kan channel YouTube Oke, di Marotah channel TV-nya. Marotah channel. Mohon. Siap haturnuhun nya. Yuk. Nah, teman-teman aya rancangan sadaya jadi ieu aya namina Repa sareng Repi jadi anjeunna teh posisina teh resep kanu ngadu domba alhamdulillah istri-istri jadi seni Sundana masih kene neureuh ti apa pangentennya apa alhamdulillah ti Abah oge nya siap atuh mudah-mudahan kenging haturnuhun nya Repa Repi siap yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mitra pacara musakiran khatimatur dijauhkeun urang tutup poe